Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna mangga bade neraskeun medar carita anu katunda sababaraha mingon anu parantos kalangkung. Jalaran sakali deui ieu dongeng Sunda teh nuju digarapnya ku pengarang kebapaan dinten hapunna anu kasuhun. Wabilih dina sabadana mangga medar sababaraha episode ieu dongeng lajeng kedah ngantos deui jalaran kitu ieu naskahna masih diseratnya ku Bapak pengarang. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun ieu hanca dongeng urang sadayana sareupna di Pajajaran dina bagian anu ka-67. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana sababaraha waktos anu kapengker ieu dongeng teh dina seri anu sateu acana dugi ka nyarioskeun harita ginggi teh nya. Anu harita nuju ngobrol sareng Ki Jaya Perbangsa teh. Takumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyangakeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-67. Ceuk Ki Jaya Perbangsa basa ngobrol jeung Prabu Ratu Sakti tadi. Raja semungang luh sabab nampa panalek anu hese kajawab ku manehna. Para perwira kolot nalek saha cenah 15 perwira karajaan anu ditugaskeun yang kalak si Darma teh. Teu puguh lu buntutna atawa ngabuntut bangkong. Naha kumaha kitu ceuk Ginggi. 2 tahun teu beja teu carita. Nah eta 15 perwira teh hasil yang kalak si Darma atawa henteu? Atawa hasil maehan si Darma? Terus lamun hasil nah henteu baralik deui ka Pakuan. Ceuk Ki Jaya Perbangsa. Ratu Sakti tadi edeuk menta kamandang ti Ki Yogas Citra. Ceuk kaula henteu kudu. Sabab lamun menta kamandang ka Yogas Citra mikirna ngalir ngidul si eta mah. Taratog moal jeung teu puguh naon anu diomongkeun. Yogas Citra mah lamun cacarita sok anu pikainggiseun teu mawa sumanget kanu sejen. Ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh. Jadi kumaha kacendekanana dina perkara ngubar si Darma teh? Ceuk Ginggi jadi leuwih kataji ku urusan nasib Ki Darma batan masalah anu awal. Kusabab menta sarana ti ka kaula nya ku kaula disarankeun sangkan ngirimkeun deui perwira ka Ponclot Cakrabuana. Kahiji jang muguhkeun kumaha nasib 15 perwira. Kaduana jang ngarurug deui tempat Ki Darma bisi 15 perwira teh kabeh eleh ku si Darma. Kaula nyarankeun jumlah perwira nu dikirim kudu jauh leuwih loba. Kaula menta 60 perwira dikirim ti Pakuan. Tapi anu karolot teu satujueun. Sabab lamun dikerin peuti atuh kumaha cenah jangnang tayungan keamanan di kusir dayeuh. Ceuk Ki Jaya Perbangsa harita teh. Ceuk raja usul ngirimkeun perwira di satujuan ngan teu 60 teuing. Raja
malah menta sangkan kaula nyusun daftar perwira anu kudu diiangkeun nyusul si Dharma ka Ponclot Cakrabuana. Aya jalan komo mentas euy. Atuh ku kaula teh dikumpulkeun jalma anu pangsaktina pangsatiana ka raja. Maranehna sina jauh ti raja sangkan dina derna ngarebut kakawasaan dipuseur dayeuh ukur jalma-jalma anu taat kana perjuangan Ki Banaspati. Cek Jaya Perbangsa seseurian ngan diseling ku muringis nahan kanyeri. Sabab tadi leungeunna kungsi dipurilitkeun teh ku Ginggi. Sabaraha perwira anu rek diinditkeun teh? Cek Ginggi 20 urang. Iraha rek diinditkeun anak? Heueuh isukan wayah janari. Cek Jaya Perbangsa kitu teh bari geus seseurian deui we. Cek manehna 20 perwira teh kabeh oge anu satia satuhu ka raja. Maranehna tegas teu bisa dibawa kompromi tapi taat ngajalankeun parentah raja. Cek Jaya Perbangsa bisa jadi 20 perwira utusan anu rek muru Ponclot Cakrabuana bakal pasarandog jeung bala tempur anu joana ti sagara herang. Kemungkinan maranehna bakal perlaya di tengah jalan pada ngepung. Cek Jaya Perbangsa manehna nyebutkeun 1000 barisan bala mati raja bakal tanggoh lamun ngahiji. Tapi lamun kakuatan paburencai moal bisa ngagunakeun taktik tempur atuning bala 1000 kalawan sampurna. Jadi dina prungna ngarebut karajaan dayeuh Pakuan mah kosong ti jalma-jalma anu salah neundeun kasatiaan. Sesa ti jalma anu karitu ukur saeutik pan tur bakal babari di perenanana. Cek Jaya Perbangsa. Kaulah yang apal saha-saha bae anu bilu ka raja jeung saha-saha bae anu ngabalad ka urang. Cek Ginggi. Engke dina waktuna Andika bakal apal euy. Saha-saha bae balad urang anu aya di dayeuh Pakuan tur anu sabengbatan mah jiga anu bilu ka raja bengis anu katelahna Ratu Sakti. Cek Jaya Perbangsa. Sabenerna Ginggi hayang ngorek leuwih jauh ngan manehna oge perlu ati-ati sabab sieun akhirna Ki Jaya Perbangsa jadi curiga. Jalan pikiran salira teh kalintang saena. Henteu salah Ki Banaspati mercayakeun ka salira dina ngayakeun gerakan di dayeuh Pakuan. Cek Ginggi. Namun naha anu bakal mantuan Ki Banaspati teh sami kapinteranana jiga salira. Cek Ginggi. Kabehanana ge oge bisa dipiandel. Tembak Ki Jaya Perbangsa agul. Malah Ki Jaya Perbangsa terus seseurian jeung serikeun Ginggi anu katembongna jiga ngarasa cangcaya. Jisim kaula oge kudu apal kamaranehanana sabab dina poe kajadian isim kaula ulah salah milih lawan. Mong Ginggi. Lah engke oge Andika bakal apal. Cek Ki Jaya Perbangsa. Angger can nembrakeun saha-saha bae anu bilu ka Ki Banaspati. Ginggi ngahulang pikeun kadua kalina manehna embung maksa-maksa ngorek penjelasan sabab bisi Ki Jaya Perbangsa curigaeun. Nya teu sawios ari kitu mah isim kaula amit mundur. Cek Ginggi akhirna. Ginggi ninggalkeun eta puri di tengah jalan di tempat anu sunyi. Raden Banyak Angga jeung Raden Purbajaya geus narungguan. Kurang ajar tas si Perbangsa teh. Cek Raden Banyak Angga heuheuh.
Sumuhun itu anu kasaksen ku salira duaan. Cek Ginggi milu ngarenghap sumpeg. Hayu urang gewat laporan ka Ama Yogas. Cek Raden Banyak Angga. Sarerea satuju bring tiluan muru puri Yogas Citra. Harita basa nampa eta laporan. Yogas Citra ungguh kaget aya reuwas ku teu nyangka aya ambeg sabab geus dihianat. Bener kaula teu nyangka sacengu buuk sacengu buuk oge. Padahal kaula maka cida percaya na ka manehna teh. Cek Yogas Citra dina pasemona kagambar aya rasa handeueul jeung kuciwa. Tapi sanes kaseseueuran jalmi ayeuna teh nuju gaduh pola sarupeuk kitu, cek Ginggi. Yogas Citra rumenghap eungap harita teh. Urang sarerea wenang ngaluarkeun panca parisuda sakumaha anu ditulis dina kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karsia. Tapi henteu dianggap bener lamun dina akhirna hayang ngaruntuhkeun raja tur nyieun tareka hayang ngarebut kakawasaan mah. Cek Yogas Citra. Ari panca parisuda teh mun ceuk istilah kiwari mah kritik membangun. Lir ubar anu pait tapi nyageurkeun. Tapi Ki Darma anu ukur ngasongkeun panca parisuda tetep geuning dianggap baruntak Gusti, cek Ginggi. Yogas Citra neuteub ka Ginggi. Namung pangapunten Gusti, sawatara waktos anu kalangkung salira cumarios yen kanggo memeres masalah nagara. Salira bakal wantun midamel polah naon bae. Ieu ngandung hartos yen dina hiji waktos salira baris adu hareupan sareng Kangjeng Prabu dina pamendak anu benten, cek Ginggi. Heueuh. Ngan kaula mah moal baruntak bari hayang ngaruntuhkeun raja, tembal Yogas Citra harita. Saupami kamandang salira benten tina kahoyong Kangjeng Raja, salira baris diasingkeun teu benten ti Ki Darma. Omong Ginggi deui. Tur pikeun kasakitu kalina Ki Yogas Citra neuteub deui ka Ginggi, malah ayeuna mah teuteupna seukeut. Kaula mah henteu nuding Ki Darma baruntak ka nagara. Namung dugi ka ayeuna Ki Darma teh diarah-arah pati, buktosna pakuan kantos ngiangkeun sabubuhan perwira kanggo ngobrot Ki Darma diponclot Cakrabuana. Omong Ginggi harita teh. Aya hubungan naon antara Andika jeung Ki Darma? Akhirna Ki Yogas Citra tumanya deui. Jisim kaula teh muridna Ki Darma, cek Ginggi akhirna balaka harita teh. Eueuh, baru Yogas Citra Raden Banyak Angga katut Raden Purbajaya papada ngagebeg ku ngadengi ieu pangakuan. Rupina parantos ngaku kieu, jisim kaula bakal dicangkalaknya Gusti. Margi pantos aya bewara ti nagara yen sing saha anu aya patalina sareng Ki Darma bakal dituding baruntak. Padahal Ki Darma henteu ngalawan raja, henteu hoyong ngagantikeun raja. Ki Darma ukur ngasongkeun ubar anu pait tapi bakal nyageurkeun. Nya teu bina ti salira anu bade ngasongkeun panca parisuda ka payuneun raja, cek Ginggi harita teh. Ngabandungan omongan Ginggi sarupa kitu, Yogas Citra ngahuleng sakedapan. Kaula tadi geus nyebutkeun yen kaula mah henteu nuduh Ki Darma jadi ulon-ulon kajahatan. Kaula teu nganggap Ki Darma baruntak ka nagara.
Cek Yogas Citra. Hapunten Gusti, sabda ratu teh hukum nagara. Salira oge kapaksa kedah taat kana hukum nagara. Omong Ginggi. Namung pangapunten jisim kaula Gusti. Cek Ginggi deui bari sumembah hormat. Kaula paham kana pamanggih Andika Ginggi. Cek Yogas Citra. Tapi Andika oge kudu apal yen Kangjeng Prabu Ratu Sakti loba diriung-riung ku kalangan anu baroga kapentingan keur dirina. Kaula henteu walakaya dina ngalawan maranehna. Cek Yogas Citra hade ngangluh geus kitu rumenghap sababaraha kali. Kapan kaula geus nyarita yen Kangjeng Prabu loba kapangaruhan ku para pangagung sahandapeunana, tapi anu tujuanana eta para pangagung teh hayang neangan kauntungan keur dirina pribadi wungkul. Cek Yogas Citra deui. Cek Yogas Citra lamun aya pangagung anu teu resep ka Kidarma, maranehna lapor bari ngagogoreng ka Kidarma. Geus kitu maranehna haget ngasongkeun usul sangkan Kidarma dihukum saberatna. Yogas Citra. Sok Andika nanya kasih Angga, sanajan manehna harita leutik keneh, tapi geus boga kamandang anu beda ngeunaan Kidarma. Cek Yogas Citra ngareret ka Raden Banyak Angga anu direret ka tembong keur tungkul jiga hatena pinuh ku rasa tunggara. Ayeuna mah hirup teh sarwati balik Ginggi. Cek Raden Banyak Angga. Jalma anu mika cinta ku cara ngasongkeun kiritik malah dipikang ngewa jeung kudu diasingkeun. Ari anu leletak hayang kapake nya dipikanyaah, dibere pangkat jeung kadudukan. Omong Raden Banyak Angga deui. Raden Purbajaya milu nyarita yen cenah Kidarma mah jalma gagah perkosa anu nyaah ka nagara. Ngan bae anu mangaruhan raja jauh leuwih loba batan sora ti urang-urang cenah. Mireungeuh ieu kanyataan hate Ginggi kagagas. Ku sangka cenah geuning masih keneh aya pangagung di Pakuan anu teu boga anggapan yen anu jadi guruna jalma jahat. Hatur nuhun anu araya di ieu tempat henteu nganggap awon ka Kidarma. Ginggi geus sumembah hormat deui. Sadayana anu aya di dieu oge pamugi percaya ka jisim kaula anu baris jujur dina bumela ka nagara cenah. Kaula percaya ka Andika Ginggi. Sabab tetela Andika jauh leuwih apal kana kaayaan anu keur lumangsung di dayeuh Pakuan. Jadi alus nama Andika mantuan kaula dina meruhkeun jalma-jalma anu deuk baruntak ka nagara. Cek Yogas Citra harita teh. Mungguh saleresna da di ieu dayeuh Pakuan parantos katinggal aya anu bareda pamadegan, malah di luar puseur dayeuh al sarupi teh beuki parna. Cek Ginggi. Ginggi nyebutkeun moal mihak ka ditu jeung ka dieu sabab mana anu bener jeung mana anu salah hese dibedakeunana. Sapertos kasanggeman jisim kaula tadi, jisim kaula ngan bade milu aub dina ngajaga kasalametan nagara. Kena harita teh. Kaula bunga ku ayana omongan Andika teh.
Ayeuna anu kudu ditarekahan teh kumaha sangkan teu lumangsung begalan pati di sasama urang Pajajaran. Ceuk Yogas Citra. Boh Raden Banyak Angga, boh Raden Purbajaya harita teh nareuteub ka Ginggi. Nu diteuteub ka tembong kerung meureun dasanya nama manehna sorangan oge. Can manggihan cara anu lantip sangkan begalan pati di sasama urang Pajajaran henteu kejadian. Pasukan anu bakal dongkap ti sagara herang mustahil tiasa dibendung. Mending diantep bae sadayana sinalebet ka puseur dayeuh. Ceuk Ginggi mungguh teu dipikaharti ku anu ngadenge. Sarerea nareuteub ka dirina harita teh. Namun Gusti aya syaratna. Syaratna nyaeta kekuatan di puseur dayeuh kedah gembleng. Kitu margina kedah aya anu gancang nepangan raja pikeun ngabatalkeun rencana ngirim pasukan ka Ponclot Cakrabuana. Nu araya harita teh nareuteub deui kusabab can ngarti. Ceuk Ginggi tujuan Kijaya Perbangsa teh eces. Yen tujuan ngirimkeun sabubuhan perwira karajaan teh sangkan kakuatan di puseur dayeuh kosong. Jajaran perwira anu bade mancen tugas ngajauhan puseur dayeuh teh eta para perwira anu satia ka raja. Ceuk Ginggi. Ucara nugaskeun 20 perwira satia dina ayana panarajang ka raja, raja moal aya panang tayungan. Ceuk Ginggi deui. Iraha cenah para perwira karajaan bakal mancen tugasna. Yogas Citra tumanya. Dinten ieu meneran Kingkila bantos muncul, tembal Ginggi. Ieu dinyakeun boh ku Raden Banyak Angga, boh ku Raden Purbajaya. Anu harita papada ngintip dina wuwungan teh. Urang teu tiasa kitu bae nyarek para perwira ngabolaikeun tugas. Kajabi upami aya parentah raja. Ceuk Yogas Citra. Tapi iraha atuh ngabejaan raja sangkan ngabolaikeun ieu rencana. Geus eueuh waktu pikeun laporan. Ceuk Yogas Citra. Kumaha ama saupami langsung bae nepangan ka para perwira teh? Ceuk Raden Banyak Angga. Leng sarerea harita ngahuleng. Ginggi anu ngahuleng lila nama. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana anu dina danget ayeuna masih manco ngabandungan dongeng dina channel Dongeng Sunda Mang Aa, khususna Dongeng Sunda sareupna di Pajajaran. Anu nembe deui di pedar ku Mang Aa nya hatur punten sakali deui ka sadayana anu salamina ngantos-ngantos karena terasan ieu pedaran dongeng janten ieu naskah dongeng nembe katampi deui ku Mang Aa nya. Terasan masih keneh digarap ku Bapaan Merdeka Permana. Aturan ka Pak Ruslan kumaha damang wilujeng ngadangukeun ka Teh Lila Sukaesih oge wilujeng ngadangukeun. Oge Mamah El Hatman di Cianjur. Teh Ine Ade wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Muhammad Rapka nya anu nuju ngadangukeun dongeng. Lajeng Bu Guru Nani Widyaningsih kumaha daramang sadayana mudah-mudahan sarehat sadayana. Teh Akila Kisah oge nuju ngadangukeun oge channel Unda Kapanyawangan haturan nuju ngadangukeun ieu padaran dongeng sareupna di Pajajaran. Lajeng ka Sancai Damai kumaha damang orang Garut sadayana. Teh Enji oge anu salamina manteng ya. Dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Oge ka Rocky Hidra haturan nuju ngadangukeun Ibu Dokter Yulinda Belya di Tasik. Oge Pak Nurdin Ustad Nurdin haturan nuju ngadangukeun. Pak Andang Yadi di Banjar nuju ngadangukeun oge Pak Nanang Wijaya
di Pajajaran nih Bandungnya. Kang Edrus kumaha damang udah jangan dangukeun oge teh harita RC. Nenek Yani kumaha damang nenek jangan dangukeun bae Pak Jangjang Jangjang Edan, Pak Dewa Lahar oge Pak Bagus Ansori anu teras manconya oge teh Mutiawan, lajeng teh Linda Imut, teh Entin Kartini, ASDF channel kumaha damang ieu hatur nuhun punten kana kritik sareng sarana. Oge Bapak Uwan Sumarna di Kampung Sukomanah Barat Cikampek, Pak Setia Budi di Tasik, teh Hotimah, lajeng Pak channel Paksi Jaladra haturan jeung ngadangukeun. Oge ka Pandang Awaludin, ka Pak Ali Alun, ka Pak Aep Karsim di Cemenyan, teh Tamim Maliha, Pak Ikno, mudah-mudahan sehat Pak Ikno, Kang Yayan Sopian, Pak Mili Potlak, Pak Dede Juanda, Kang Jaki Mubarok, Teh Esther Adelaide, Pak Prabu Arjuna, sareng Pak Agus Somantri di Garutnya. Ieu ngadangukeun atuh sanesna mah dikumkeun we kasadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng khusus dina channel Dongeng Sunda Mangga. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui dongengna, dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 67. Wilujeng ngadangukeun. Kumaha ama saupami langsung bae nepangan para perwira teh ceuk Raden Banyak Angga. Leng sararea ngahuleng ginggi anu ngahuleng nalila mah. Ulah waka Raden cenah. Naha ginggi isim kaula tadi henteu hasil ngabudalkeun sadayana Rusiah anu aya di diri Ki Jaya Perbangsa. Sawaktos jisim kaula nalek saha-saha bae anu biluk kaki Banaspati inyana henteu betus. Isim kaula salempang Raden. Salah sawios ti eta komplotan anu diselundupkeun di jero pasukan perwira anu bade mancen tugas ka Cakrabuana ceuk ginggi. Nu sejen unggut-unggutan harita teh nyanyakeun panjang ka ginggi. Nya bener. Jadi kudu kumaha atuh? Yogas Citra bangun teu sabar. Sabab acan aya putusan kudu kumaha cara ngahalangan rombongan perwira anu rek indit teh. Nya teu aya cara sanes Gusti, kajaba dipegat di tengah jalan. Cek ginggi. Mungguh matak lieur jang anu ngabandungan, nu matak dianggap ngalieurkeun teh sabab tadi manehna ngasongkeun kasalempang bisi aya balad Ki Banaspati anu disulundupkeun dina eta pasukan. Tapi naha ari ayeuna ngusulkeun sangkan pasukan teh dipegat di tengah jalan. Tapi kedah dipegatna langsung ku salira Gusti, ceuk ginggi nyarita ka Ki Yogas Citra. Ceuk manehna lamun anu nyarekna Ki Yogas Citra kalolobaan anggota pasukan teh bakal ngagugu. Upami tina eta perwira aya anu disusupkeun ku Ki Banaspati, harita keneh bakal kauninga sabab pasti manehna bakal ngabantah. Ceuk ginggi atuh pikeun kasakitu kali na anu araya teh unggut-unggutan deui. Memang kudu kaula anu nyarekna bener ginggi, ceuk Yogas Citra bari rumenghap. Peperangan teh sabenerna ukur dilahirkeun tina jalan pikiran uteuk-uteuk anu ngaku pamimpin, tapi ambara hayat anu dikorbankeun. Omong deui Ki Yogas Citra lir nyarita keur dirina sorangan. Paguneman terengse sabab Ki Yogas Citra eudeuh kaluar kaayaan acan deukeut ka Carangcang Tihang, tapi Ki Yogas Citra ngarasa kudu indit ayeuna-ayeuna. Kaula indit heula nya cenah. Nu araya surti anu dimaksud indit teh indit ka mana?
Sabalikna ari ginggi mah awakna karasa capek pisan, panon geus cepel hayang geura-geura sare. Itu sababna manehna amitan edeuk reureuh heula. Ongkoh deui awakna acan sehat pisan, kusabab kamari ngalaman tatu rada parna. Ginggi asup ka kobongna, ngan bae kakara oge manehna edeuk ngedeng di kamar. Harita ka tembong aya nu keur nangtung ngajega. Atu ginggi harita teh euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 67 dina dinten ayeuna. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.